Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifdzu ma sareng adapun ari ngaraksa perkara fi ba'dil ahayini dina sebahagian waktu papardun maka eta wajib ala sabilil kifayati menurut perjalanan kifayah. Idza qoma di mana-mana ngalakukeun eta jalma bihi kana ma sal ba'du sebagian fi buldatin di eta negeri sakoto maka gugur eta ma anil baqin tinu sakantuna fa illam yakun maka lamun teu aya ieu baldati di eta daerah sahaman jalma yakumu anu ngalakonan man bihi kana eta ma ishtaraku maka redojengan maranehna jami'an sadayana fil maksami dina dosa payajibu maka wajib alal imami ka imam naon ayyak murahum miwarang imam kamaranehna bidzalika kana eta ma wa yujbiru sareng maksa eta imam ahlal baldati ka penduduk eta daerah ala dzalika kana eta ma faqila maka dicarioskeun bi anna ilmama sanyana mempelajari perkara yaqa'u anu terjadi ma ala nafsihi kana dirina fi jami'il ahwali dina sadaya tingkah laku biman zilatit ta'ami eta seolah-olah makanan la budda pasti likulli wahidin pikeun tiap-tiap hiji jalmi min dzalika dina eta ta'am wa ilmu ma sareng ari mengetahui perkara yaqa'u anu terjadi ma fi ba'dil ahayin dina sebahagian waktu bimanzilatid dawai eta seolah-olah obat
yahtaju anu butuh jalma ilaihi kana obat fi ba'dil awqati dina sebahagian waktu. Wa ilmun nujumi sareng ari ilmu perbintangan bimanzilatil marad eta saolah-olah penyakit. Pata'allumuhu maka ari mempelajarinya haramun eta haram li'annahu lantaran sanyana eta ilmu nujum yadurru eta matak bahaya walayan paku sareng henteu bermanfaat wal harbu sareng ari kabur min qada illahi ta'ala tina ketentuan Allah Ta'ala wa qadrihi sareng kadarna ghairu mumkinin eta henteu mungkin. Masih kene pembahasan tentang mahiyatul ilminya, hakikat ilmu. Kamari teh aya nu kalangkung bahwa mempelajari anu sifatna mendesak itu seperti akhlak kan dianggo kanggo sehari-hari eta teh payajibu ala kulli muslimin hifdzuha maka wajib ka setiap muslim ngajagina eta ilmu. Tayana wa amma hibdu ma yaqong fi ba'dil ahayin papardun ala sabilil kifayah. Adapun ari memelihara sesuatu anu terjadi di sebahagian waktu eta hukumna wajib menurut perjalanan fardu kifayah. Jadi hukumna wajib kifayah, fardu kifayah memelihara sesuatu anu terjadi di sebahagian waktu. Jadi setiap waktu di sebahagian waktu ya mah. Naon ari fardu atanapi wajib kifayah teh? Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil baqin. Ari fardu kifayah teh nyaeta di mana-mana sebahagian ngalakukeun sesuatu di eta daerahnya maka gugur anu sanesna, misalna ngarawat mayit gitunya, ngulasara mayit tuh. Panukumna eta wajib kifayah. Tadi mana-mana aya sebahagian anu ngalakukeun mulasara mayit, ngurus mayit gitu. Maka anu sanesna teh gugur henteu berdosa gitu.
Numatak di dia fa illam yakun fil baldati mayaqumu bihi istaraku jami'an fil maksam. Maka lamun teu aya we kitu di eta daerah, di eta negeri, jalmi anu ngalakukeun lamun ngurus mayit emang ngurus mayit itu. Tamaka di eta daerah sadayana kan rerejeungan berdosa gitu, bersamaan berdosa. Lamun terjadi gitu kumaha tah? Lamun teu aya anu ngalakukeun dina wajib kifayah eta. Payajibu alal imam ayyamurahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati ala dzalik. Maka wajib ka imam, ka pemimpin gitu di eta daerah, wajib miwarang pendudukna kanggo ngarawat eta mayit. Itu contohnya di mayit mah itu. Sareng malihan mah kudu maksa itu. Kudu maksa ka eta penduduk daerah kanggo ngalakukeunana. Pakila dicarioskeun bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dzalika. Sanyana mempelajari sesuatu anu terjadi ka dirina dina sadaya kalakuan. Tah eta teh lamun disarupakeun mah sapertikeun tuangeun cenah. Di mana kapan tuangeun mah wajib. Tiap-tiap jalma ge nya kan wajib mengetahuina gitu, tapi memerlukeunana karena tuangeun mah itu. Tak itu jadi sesuatu anu memang terjadi karena dirina. Dina sakabeh, dina sebahagian nih mah, dina sakabeh kayaan. Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa. Sareng mempelajari sesuatu anu terjadi di sebahagian waktu, ya mah setiap waktu eta seolah-olah obat cenah. Ai kana obat kapan yahtaju ilaihi fi ba'dil auqat. Henteu sadayana jami kan merlukeun obat. Sabab anu merlukeun obat mah nu gering kan nu teu damang tuh. Kumaha ilmu nujum, ilmu perbintangan. Wa ilmu nujum bimanzilatil maradi. Fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Sareng ari ilmu nujum ilmu perbintangan, ilmu paranormal gitunya. Ta eta mah sapertikeun penyakit. Maka mempelajari na oge haram. Ilmu nujumah itu. Ilmu paranormal mah haram itu. Naon sababna? Atuh da matak bahaya, sareng teu manfaat emang eta teh. Wal harbu min qada'illahi ta'ala wa qada'ihi wa qadrihi ghairu mungkin. Sedengkeun ari kabur tina ketentuan Allah jeung qadarna mah mungkin kan? Mah mungkin tetepnya bakal terjadi. Sok sanajan memang ngecuk ilmu perbintangan lawana gitu. Ai sabenerna mah ada ai ketentuan Allah pasti bakal terjadi gitu. Moal bisa leupas tina eta ketentuan Allah. Tak gitunya eta mengenai perluna ilmu.
Jadi aya anu wajib kifayah, aya anu wajib ain gitu. Eta perumpamaanana atos didugikeun anu diperlukeun setiap hari, setiap waktu, eta mah sapertikeun tuangeun. Itunya tadi gitu kan? Bimanzilatit ta'am gitu nya. Lamun diperlukeunana sawaktu-waktu mah nah seperti kenaon? Seperti obat gitu. Eta mah wajib kifayahnya. Fardu kifayah. Adapun ari mempelajari anu matak memang pibahayaeun mah hukumna haram. Wallahu a'lam bishawab.